Ayeuna urang kocapkeun di jalan satapak nu poek mongkleng. Sora lengkah suku Ki Sumanta jeung Mang Jumanta tinggar dig. Napas maranehna geus hos-hosan kesa ngucur sawak-awak. Aduh Ki, si Sujang lompatna meni gancang pisan jeung ngalayang. Ceuk Mang Jumanta gogorowokan bari nyorotkeun oncorna ka hareup. Ulah loba catur dibanta. Eta teh kekuatan setan. Urang minta tulung heula ka Aki Guru di pengkolan. Kabenaran, imah Aki Guru teh misah di sisi kebon awi, teu jauh ti jalan nu rek kasumurkeun. Pas maranehna ngaliwat, Aki Guru geus nangtung di hareupeun golodog. Manehna make kampret bodas jeung sarung polekat. Leungeunna nyekel tasbih ka Secang. Aki Guru, tulungan anak kuring Ki. Ki Sumanta ngagabrug tur Aki Guru. Karena kesurupan mawa cincin duri Ki. Ayeuna lumpat ke sumur kolot. Aki Guru teu loba tanya, da puguh geus ngambe. Hawa nu teu bener ti magrib keneh. Ayo, budak-budak. Eta budak rek dibawa ka alam siluman. Pikeun dijadikeun wadal. Kudu kacekel samemeh manehna asup ka jero cai. Bral atuh, tiluanana lumpat muruka sisi lemur. Angin peuting ngagelebug beuki tarik. Tangkalawi pating pletek, sorana jiga nu potong. Barang narpi ka sabudareun sumur kolot, bulu punuk Ki Sumanta langsung muringkak. Suasana didinya beda pisan jeung di lemur. Hawa tiis nyecep nepi ka tulang. Bau kemang marati jeung bau hanyir getih pacampur dina irung. Di hareupeun maranehna katingali jangkarna keur nangtung dina bibir sumur. Cahaya bulan nu remeng-remeng nembus sela-sela daun Kamboja. Nyangan awakarna nu kaku. Manehna dangah ka langit. Leungeunna nu make cincin diacung-acung. Ting nong ninggung, sora gamelan kadenge atra pisan, padahal eueuhna yaga. Sora sinden ngahariring. Kemang gadung nu tiung geuramulang. Karena urun syah. Ki Sumanta rek ngaganggu, tapi ditahan ku Aki Guru. Ulah manta, ulah gagabah. Ieu urusan jeung nu baheula. Mun salah lengkah anak, manta bisa cilaka. Aki Guru maju salengkah. Tongkat kai kabawana ditancepkeun kana taneuh. Bru. Sari, kuringnya hoe ta anjeun. Sora Aki Guru hanap tapi sora wibawana ngagelegeter. Geus waktuna anjeun balik ke asal. Ulah ngaganggu turunan manusia. Karena lalaunan Malik, panonna hurung beureum saga, beungeutna pias, bibirna mengkong seuri. Aki kolot, pipiluan wae. Sora karena robah jadi sora awewe nu peura. Ieu budak teh geus narima mas kawin ti kuring. Getihna geus nyerep kana ieu cincin. Ayeuna manehna rek milu ka nagara kuring. Moal bisa. Eta cincin teh barang panyiksa anjeun. Geura lepaskeun. Aki Guru nyentak. Karena alias Nyisari alias Ronggeng ngagerem. Iya, coba we mun bisa. Seak karena luncat narajang Aki Guru. Leungeunna nu make cincin dipake nyakar. Sumanta tah dawakna. Aki Guru ngagiwar. Mang Jumanta jeung Ki Sumanta langsung ngagabruk karna ti tukang jeung ti gigir. Tapi tenaga kana rosa pisan, ciga kekuatan muni.
Ki Sumanta hampir tikusruk, Mang Jumanta kadempet kana tangkal Kamboja. Bismillahirrahmanirrahim. Aki Guru rikat nyekel pigelang lengan karna nu aya cincinan. Ces. Pas kulit Aki Guru antel jeung kulit karna keluar hasup bodas. Karna ngajerit. Panas, Aki. Karena gogoleran dina taneuh ditinihan ku Ki Sumanta jeung Mang Jumanta. Aki Guru terus nyekel pigeulangna. Katingali jelas eta cincin naga teh beki pageuh. Malah oray nagana ge ciga anu hirup, meulit kana jari manis karna nepi ka ramona wungu. Iya cincin teh geus nginum getih, hese gila anak. Ceuk Aki Guru, manehna nyokot botol leutik tina saku bajuna. Eusina cai jam-jam nu geus dicampur jeung uyah sarta didoaan. Sumanta, buka sungut anak maneh. Ki Sumanta nahan gadok karna dipaksa supaya calangap. Aki Guru gancang nyicikeun seutik cai eta kana sungut karna. Glek, karna neureuy cai eta barang cai asup kana ti koro. Hek, karna utah. Nu kaluar teh cairan hideung jeung pakukaratan. Bareng jeung kitu kakuatan Nyai Sari dina awak karna mimiti ngurangan. Aki Guru ayeuna fokus kana cincin. Manehna nyicikeun sesa cai jam-jam kana eta cincin. Push, hasup hideung mulek kaluar tina batu cincin. La haula wala quwata illa billah. Aki Guru metot eta cincin saktaker tanaga. Krek, pletek, batu berem dina cincin belah jadi dua. Sret, cincin naga coplok tina ramo karna. Sakedapan di jero sumur kadenge sora awewe nu ngajerit. Jeritana panjang, tuluy leungit ketebak angin, sora gamelan jempling, hawa panas leungit. Aki Guru nangtung napasna ngahegak. Di leungeunna eta cincin geus jadi hideung lestreng. Teu hurung deui. Teu loba mikir panjang, Aki Guru maledogeun eta cincin ka jero sumur kolot. Cemplung. Geus beres ulah aya nu wani nyokot deui. Ceuk Aki Guru bari ngusap dadana. Ki Sumanta ngagolerkeun karna dina jukut. Udang. Lalaunan karna beunta, parona geus hideung deui, teu buncelik. Manehna luak liuk bingung. Pak, Bapak, Mang Jumanta, nah kuring aya di dieu, pan tadi mah keur sare. Ki Sumanta ceurik bakat kuatoh. Alhamdulillah, pada selamat udang. Mang Jumanta nyorotkeun oncorna kana ramo karna. Di jarijina aya tapak hideung ngalang, ciga urut kaduruk besi panas. Iyo tapakna bakal mau cari kita jang. Ceuk Mang Jumanta. Aki Guru katenyo nyamperkeun. Karena dengekeun omongan Aki, idunya teh lega, lain ngan ukur katempo ku panon. Ulah sekali-kali sologoto nyokot barang nu lain hak urang, komo di tempat sanget. Sifat sadakah teh lawangna cilaka. Karena ungeuk rumasa salah. Ampura,
Abi ki moal deui. Atuh geus kitu mah harita sarerea marulang. Oncor Mang Jumanta ngirab-ngirab deui nyaangan jalan nu ayeuna mah karasa leuwih caang jeung tentrem. Ditukangeun maranehna sumur kolot tetep ngajentul dina poekna peuting nyimpen Rusiah Nyi Ronggeng salilana. Tah kitu Kom dangu tamat dalakon cincin getih Nyi Ronggeng teh. Rupina dongeng ayeuna urang cekapkeun dugi ka dieu. Urang teu neun dihaneuleum sieum, urang tuna dihanyuang siang, paranti nyokot ningalkeun. Mugi janten panghibur kana kalbu, pamatri kana ati. Hapunten bilih aya catur nu teu kaukur, basa nu teu kareka. Sim kuring pamit, wilujeng reureuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.